sanajan kuari ge kuari pisan aya kuari pisan ge aya anu nyahun Nagara Jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka Nagara Jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu Kiai lain lalagan di Karawang aya nungges ngalalakon ka Nagara Jin Nagara Jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Dicaritakeun urang Bogor, urang di ditu di Nagara Jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti Nagara Jin dibawa ka urang moal kaduitan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradihi ya bani adam turunan Adam kabeh qad anzalna teman-teman uis anda deakeun ingsun agung ingat sira kabeh libasan ing anggoan ayo khalaqnahu lakum tegese ngadam malisun agung hu ing libas lakum kadue sira kabeh yuwari kang bakal nutupan ya libas tegese nutupan ya libas sawatikum kalaan sakekalaan sira kabeh warisyalan anggoan bulu wa utawi waris temayu tajammalu bihi ku barang kang den gawe kalokan apa bihi kalawan maminasia bisaking pirang-pirang dodot walibasat taqwa menang macanalan angguan taqwa menang walibasut taqwa la tegese angguan taqwa al-amalu shalihu tegese amal kang saleh wasmtul hasanulan tingkah laku kang becik dadalan kang becik binasbi kalawan den bacana sablibasat Atpun ala libasan iku dan tepakan ingat selapan libasan warapilan dan baca ropa mubtada uniku dari mubtada khobaruhu jumlatu dzaliku ta khobar mubtada iku jumlahan lafaz dzalik sarua jeung walibasut taqwa lan utawi anggoan taqwa iku zalika utai mangkono libasut taqwa khairun iku kang leuwih becik zalika min ayatillah utawi mangkono inzalul libas bi aqsami min ayatillah iku tetep saking sakehe ayat Allah dalaili kudrati tegese pirang-pirang dalil kakawasan Allah la'allahum manawa ya bani adam atawa kufariku yadzakaruna
pareling Bani Adam kabeh fayu'minuna maka pada iman ya Bani Adam kufar kabeh fihi iltifatun ikut tetep ing dalam la'allahu mutawi iltifat anil khitab saking khitab ya Bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون والله أعلم بمراد ya Bani Adam anak turunan Kangjeng Nabi Adam layaftinannakum jamitna temenaning sira kabeh yudillannakum tegese janya sarakan temenaning sira kabeh asyaitanu apa syaitan la tatabi'u tegese aja nganuti sira kabeh ing syaitan atufataftanmu maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka oleh ngetoakeun ya setan abawaikum ing bapa biang rorosir Adam lan Hawa bifitnati kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan halun iku dadi al anhuma saking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriyahuma dapun yen taningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minnahu ing satuna syaitan ay syaitan tegese setan yaraku kuninga liya setan ing sira kabeh wa setan wa qabilulan balad-balad setan junud tegese pirang-pirang balad tentarana setan min haitsu la tarawnahum saking panggonan orang ningali sira kabeh ing setan wa qabilu lillato pati aja sadihim kena arah-arah lam bute pirang-pirang jasa de setan wa qabilu oh adami alwani mata warana pirang-pirang warna setan wa qabilu inda jala ing satu hunai sunagung iku anda daakan ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa korona tegese pirang-pirang kanca wa korona lan pirang-pirang batur lilladzina la yu'minuna kadong kang adong ake kang orang iman keun ya ladzina kabe lilladzina kadawang ake la yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabe ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanana het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki
ora ditundung ku Gusti Allah nu tatadina aya sukuan kuari khufiyat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Orai diturunkeun di Sajistan Iblis diturunkeun di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya na sial iblis diturunkeun di negara urang cek urang Ubullah itu kene Sajistan wah cara urang negara orai mantap urang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula komunis dilarang sholat dilarang puasa teu meunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak akhirna salat di imah salat di imah tetep bae asal keselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyog karena agama jadi kos kitu tah kaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh ai prak urang ieu neureuh sejarah ieu pantes karena itu geus sebab orai baheula diturunkeunna di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah Kangjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jeddah
Didinya terus Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa jidah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukan di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pas ini kontrakan nu pas ini tanah lantaran nganduan tamahnya di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Muzdalifah. Di Muzdalifah didinya cicing. Di Muzdalifah terus berangkat ka Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah, ya Rabbi, satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jatuh nyengir ya mangan senyum doang. Eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud. Ieu nu teu kuat mun baeud. Munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti. Gutatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya. Kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaulah panggilan anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi geus dicaritakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam. Ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis, maneh teh nyieun dosa. Ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah. Ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah. Bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah. Teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui. Lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan.
nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas kieu mah Gus deuk di mana happy dah tuh happy sote lamun tiris panas kieu mah boh atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab masyaallah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah tu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah janjana manarurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kau lalu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasa kenana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bi mana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah hambalayah wadimor. Geus turunkeun atlas, gajah depak. Wah hambalayah. Segala lepis, segala BHS, anzalna tarurun ti luhur langit ka handap janteu. Dina turunna ge beureun urang pararae. Mantak anzalna bimakna khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih? Pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeuleu inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang ka tangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu
eta ge bisa kurang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimur. Waduh, jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Wah, can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah, iyalah disababan ku hujan. Berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan-tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur 4. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu, 2 hawa, 3 ma'u, 4 nar. Kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh, nomor ka 2 hawa, nomor ka 3 na cai, nomor ka 4 na seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu. Urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spendek obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh itu kene mun eueuh cai. Sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atau enggak. Gitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus ngadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasayuari sawatikum warisa pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya 2 macam. Nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisa artina warisa teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minazia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai didalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke wol gitu kene kulitna dibawa di Tangerang di Bogor di Cianjur di Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12
12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena. Wow, penyanyi ternama Elvis. Eta make buatan Garut sebenarnya. Calanana teh nu herang-herang teh kulit buatan Garut. Dipakai deui ku Mick Jagger. Wow, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah. Gitu. Dipakai deui ku Al Jarreau. Wow, kulit buatan Bandung eta sebenarnya. Si seserian heran aing mah. Bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit. Masya Allah. Indonesia teh istimewa. Tuh. Urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar gede. Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. 100.000 lah ke 100 behelana udah sok murah-murah loba tukang kulit. Ih, kumaha sih? Bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12. Keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna. Hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha? Itu memang hitungan baik gelanan 50 juta sasapi. Masya Allah mantap kamu mau tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah. Kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras. Aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kehujanan aju bau kurang kuari digoreng pakai kerupuk. Jak kulit pada tage. Nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat. Ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule serenyum jeung bendu. Baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi. Libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa. Di samping yuwari sawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap. Nah 2 macam. Nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi dinding. Warisa asalna warisna bulu manuk. Tapi nu dimaksud nama ieu mayu tajammalu bihi minasy bajas deui bae. Walibasut taqwa zalika khair. Walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum. Nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah,
diantara nu dua walibasu taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasu taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iya pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasu taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasu taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang iyalah libasu taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari iya pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasu taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala aya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beuh ti luhur ka handap manin necis seragam beuh disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dieu na make kenong wode luar biasa wah sapatuna ge herang bisa pake ngaca deuk lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunang nya mah aya kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England wadah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah iya kadang jelema make pakaian bagus amal lo goreng eta teh min jumlah teu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi aya jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina masya Allah jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceteuing sok aya awale kuru jasa awak tinggal tulang make pakaianna merecet jasa aduh calanana anu nyitak teh
itu kene baju Masya Allahnya jangkungnya kuru maka pakaian merecat ya mamun ayah buah tinggal diajul baik kunyana eta karena teu necis jadi berarti kudu rada digambringan saeutik geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah ede jelema lintung Masya Allah susuna geus segede ember gede jasa bujurna pohar jas giblek waduh make pakaianna gua gedean atuh ieu mah sarua jeung barongsai ya Allah teu saraga jadi dirapi-rapi ku aya potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi kan moal ka mana salakina aya keur di imah mah lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapih bae geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapih kadeleuna aing mah neuleuh sia tuh aju salaki nage kan rapi becak pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna ya si der gitu kan nyambung suami istri Masya Allah dititah orang gitu teh pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa libasut taqwa zalika khair pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat paranti salat paranti ngaji libasut taqwa zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta lah nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian dengan berbagai mode-mode pakaian dengan berbagai potongan-potongan pakaian jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan aya nu tina kapas aya nu tina dangdaunan aya nu tina talokop-talokop aya anu tina kitu kulit-kulit kayu aya anu tina bulu embe aya anu tina bulu dan lain sebagainya ieu kabeh zalika min ayatillah etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah urang kuari cecampuran di dieu make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan berbagai-bagai kitu dasarna berbagai-bagai naon gitu ngaranna dasarna nah ieu aya nu tina tapamatek aya nu tek-trek aya tun tina pitoron aya nu tina hero aya nu tina sipon macam-macam eta zaman-zaman baheula oh datang ka kuari nu alanyar macam-macam eta teh kaluarna mah teu jauh tidak matek jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae pun urangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae Masya Allah renganan di luarin bandara geus bagus penting digaji bae lah nail kabeh zalika min ayatil dalil kekuasaan Allah
Munku Allah tadi diturunkan cai kemudian tejarara di tatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta para raeh urang bisa sataranjang deui ndek kuat jahara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa kapas di Kalimantan jaradi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari nu produksi tina kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder masyaallah bersyukurlah ka Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah ku ari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala na ilah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah ieu teh tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieulah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba nu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah Idia iltifat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah tuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mau nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos kitu. Mondok heula sia. Ngartikeun Quran mah. Eta bahasa-bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yutuna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahara resep. Aya majaz teh aya majaz mursal, aya majaz isyarah. Kemudian dirinya aya alaqah, aya korena. Deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan. Kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah di dinya. Masyaallah. Aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke, aya bahasa iltifat. Eta kumaha? Kos karitu mun teu mondok. Aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah.
ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayasmauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah hate ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat pameureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah meureun tak berpikir kadinya ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibrah cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tah kuduna kitu. Kanjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dumadak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan derek sebab setan geus ngancam cak setan teh Iyo Adam jeung Hawa ge ku aing kagoda cak setan. Digoda sia ku aing urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Puri Jaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabatkan dia aya bapa na bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan ditanya nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina aing wae neuk digara roda
supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jauh duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal marah recet ge pacalan-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial ka setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae sia waduh teh setan sial jasanya setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, ya setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha geus supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig gideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagoda na akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan apa neuleukeun ka urang ngagoda na ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuh ka pannyana nya maneuleuh ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuh ka setan ayu setan mah neuleuh ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuh ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga
silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu koskara itu lantaran setan teu kadeuleu aya nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu nyana mandeuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sial tadi uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokos kitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fatabtar ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain yang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna ku ari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang ku ari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kula gagu gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana neuleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerak ka dieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseupna doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh aja setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Jonet teh make teh kudu maca surat jin teh asal cicing bege geus deuleu lah
di masjid sia sorangan maca surat jin teu kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kual ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya teu kebal aya tertrek naon woi ada apa tama incuna masalah tah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan malulu setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadel jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibacana maca yasin mah maca yasin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nanti teh kunaon cak ada risi na maca Quran ti penting cak Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi
bejana Bung Karno mah cincin hideung semu biru ieu mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu. Bisa nagarkan rajin. Nu mantap Kiai Zaini mendak kerap nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerap jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu. Kiai lain lalagan di Karawang aya. Nu geus ngalalakon ka nagara jin, nagara jin teh sarua jeung urang. Ngan aya kerajaan-kerajaanana. Kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, teu lain lalagan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten orang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Dicaritakeun orang Bogor, orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan. Aya nu ngarewas naon wiridanna cenah kieu. Sia mah kadinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana. Ke dihareup ka. Mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la Wallahu a'lamu bimoradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman, Katolik, teu iman ka Allah, Protestan, kafir pokona mah. Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaiton kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Gitu bae walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sababaraha ayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban.
Wah, Kabupati merendik kenong macam-macam ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-anti na kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم pencetkeun kurang set bisa sial ta setan baca nu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentok ulah sapencet-pencet tak setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh aya setan mapan puasa bae nya mariaboh tanda sia ade ieulah Quran ngajelaskeun kajeun jang batur mah ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lil ladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lil ladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta. Tuh kan, setan mulai aya. Wa idza fa'alu wallahu a'lam.